Assalamualaikum. Salah jangan amat. Mangga ngiring jauhnya di Oh, mangga. Kala Mohon. mereka mana aja amat. Iya nembe meser beas mangga kanggo Pitra. Aduh, hoya ieu Pitra yang amat. Mohon mangga ya tapi warangna mah teh anjing-anjing ku si Mat Mat. udah lagi mah geus sibuk takbiran, Mat. Ya, biasa daripada henteu teuing kitu mangga tadi kumaha tuh udah hujan. Mang tadi Atos mangga. Mohon atuh alhamdulillah. Mohon abi ieu acan ngan bade milarian batur ya jeung antosan batur sugan aya. Ya atuh banyak Mat terus saray amat atuh. Ya teh keamanatan mah ku si emak kitu mangga. Besar beas teh nu alus cenah ulah nu butut kanggo Pitra mah. Ada saya nyali. Ari ieu sae teu mangga cek mangga. Oh, alhamdulillah Mat. Baik bisa di mah. Alhamdulillah tari kang ge mangga nya. Tapi udah ada saya kita Mat. Ya teh abi tapi meserna ge di haleran beas kali itu. Terus Mat. Nya da terus di mana deui? Sarosong cenah terus di Anggo Pitra tadi teh. Pada ka Ustaz geuh dia teh. Mumun ka Pak Ustadkeun. Kan dia teh ngantosan sugan we aya rencang gitu. Kiring we bari capek istirahat heula. Mari assalamualaikum. Walah monggo artosna seep pas-pasan teh cuma terangnya lira Ahmad pada tolna. Kana naon atuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alah sia. Oke teh. Candikan Pitra ieu teh. Alah ieu mah kasorean oto ieu mah. Aduh. Kumaha ieu nya? Lah. Si Ahmad itu. Wah, kerjaan ieu mah. Si Ahmad tuh ajak-ajak ke otoinya. Ah, sampeurkeun ieu mah. Ahmad ngajakan meli es teh ka otoy teh. Nah, beneran maneh ka dieu toy Toy, kan urang Ieu erek Pitra urang, ngaburitan. Ul batur. Mad. Buka beneran, Mad. Tu si Kodin, Mad. Sok cager, Mad. Kela. Naon ku si Kodin teh? Ahmad. Ya, jadi sirage otoy kata teh. Ku si Kodin, Mad. Langsung cager, Mad. Panya jadi kena nyeri sirah, gerak. Otoy, urang teh minta anter. Iya, erek mikeun Pitrah ka Ustad. Kan eueuh batur. Atuh lain ngomong Ahmad, lain nyeri sirah kitu nyeri tuur. Nya tina sirah ka tuur. Aduh, musikeun ieu budaknya. Urang minta anter. Iya, mikeun Pitrah ieu ka Ustad Dudung. Urang eueuh batur. Ieu Mad naon teh bingung Mad. Bingung kunaon dari otoy? Mad, karena teh puasa teh terakhir Mad. Otoy teh ieu teh kan Pitra Mad. Kan tadi urang ngomong kitu otoy. Baturan urang Pitra. Ye, cek si emang oge Pitra teh kudu meulina beas anu alus ulah nu butut. Ieu Ahmad mah geus meuli. Beasna alus, lain nu butut. Yang Pitra teh bisa Mad? Ya bisa dah emang gitu. Da ayeuna mah sabenerna nu halus lain ku duit ari Pitra teh toy. Nu halus nama ku beas, ari ngadenge Ustad mah. Mad, dagoan jing. Atoy mah ka imah atoy. Jing. Dagoan di dieu nya. Ambil urang aya batur ke Ustad jing. Ulah kabur Mad wah. Dagoan Mad. Kela. Dulu. Kumaha? Sinari, teh si otoy nyambung kan? Boleh didengarkeun ngomongna. Mana Mat? Nyambung ngobrolnya. Sinarian euy. Oh heueuh pada Mat. Naon? Pitrahan da budak ayeuna mah. Ieu rada nyambung rada. Sugan teh cager salilana. Amin Mat Teu geus kakorekan ieu meureun euy. Sigana mah. Lah, geus dagoan heula di dieu lah. Belum. Ahmad aya matur. Heeh. Punya
ayeuna tuh da kaditu sorangan mah Allah geus kaburitan ieu teh. Ahmad datang lah tuh dah sibuk wae da malas kan. Lain sibuk dah mah kenang dulu ge apal kita di hujan. Ahmad teh kaboboan jabat tadi nganter heula si emak kan kana teu siwa. Si emak cenah erek ieu heula teu siwa. Jadi isuk teh Ahmad oge jarak ka kuburan si bapak teh sorangan. Tapi ngomong-ngomong ieu si Otoy lila mah nya. Kabur peuting Kumaha mana tuh? pokoknya lamun Isa mah kan beres maghrib teh ieu teh di pagi-pagikeun ku Ustad teh. Ayeuna mah Ahmad balik ti heula we bisi aya si Otoy. Teh lah wae. Pada tuh masih otak ini. Ahmad ejakeun we Ahmad ti heula kitu nya. Nya kitu emang heula nya. Assalamualaikum. Salam. Si Ahmad kemana ya? Bro, Toy. bro, Naon? si Ahmad mana bro? Geus mangkat. Bikin fitra kali tadi kata Ustad. Telat, otak mah tuh dah. Iya mah lain berkat. Buut, iya mah. Si Ahmad geus mangkat, bikin fitra kata Ustad. Acan berangkat. Dia pun atoy jadi dia kan, atau emang dulu. Si Ahmad teh kan otoy, fitra bareng an lila teh otoy ka dieu, ngangkat teh heula. Lain nu batur iya mah. Iman otoy sorangan atuh. Si Ahmad geus mangkat kata Ustad Dudung, bikin fitra. Teu nyamung, emang dulu mah. Astagfirullahaladzim. Nyamung wae cuma dulu mah lah. Aing mah si Ahmad deh. Dan Pak Ustad ieu mah. Teang mudah-mudahan ya Pak Ustad ya di imah soalnya geus murid kieu lah haula we. Assalamualaikum. Pak Ustad. Pak Ustad damang? Alhamdulillah. Iya Pak Ustad, maksud abdi ka dieu teh bade nyangakeun jakab fitrah. Itu mendung-mendung ieu teh. Muhun tadi teh da kumaha tuh Pak Ustad hujan. Abdi teh ka popoan jaba nulariana tepi. Muhun ieu di paling dieu pangintennya. Aduh Pak Ustad. Kumaha Pak Ustad? Sehat? Alhamdulillah, Ahmad. Sehat. Kumaha paritra 100 gitu. Atau sadayana. Alhamdulillah hari kitu mah tah cari bagikeun tapi nya. Aca. Mun da ngantosan kene panginten. Untung abi ieu masih kene kabujeng kitu, Pak Ustad. Mohon Pak Ustad dari semuanya. Iya, alhamdulillah. Ahmad, Toy. Itu bener Ahmad mah. Naon? Kan cek otoy gitu nguan Ahmad tah, otoy rek mawa heula. Nah tuh lila toy di daguana. Lain bunaila lain. Otoy pan jadi Ahmad ge otoy teh ya. Otoy teh can fitra. Geus ka dieu we, fitra mah ka dieu. Sok, tenan di dinya. Ahmad. Beli. Yang fitra lain yang diteuneuh di teh Ahmad. Nya simpen di dieu ku Pak Ustad bade dijab kabul. Pak Ustad, dijab kabul nya. Dijab kabul nya. Hari atuh sadayana mah. Kalau Pak Ustad, hari bungkus nama ieu teh ageng Pak Ustad. Tapi asa hampang. Iya bener. Naon Ahmad? Sok lah, jagat fitrahan we Pak Ustad. Kosong nih. Mohon atuh, mangga. Kela tapi Pak Ustad masih kena penasaran Ahmad mah. Bungkusan nama sarua, Mad, tapi hampang gitu. Atuh mah aku ada fitra, Mad. Cicing kali heula. Astagfirullah si Otoy. Ieu mah lain beas atuh Otoy, ieu mah huut. Ahmad, naon? Iya teh, Otoy teh ya. Kan tadi Ahmad teh bebeja ke Otoy teh. Teu kudu duit, teu kudu beas. Huut ke bisa cenah. Nah, ieu teh huut teh anu pangalusna Mad. Astagfirullah, Pak Ustad tah kieu si Otoy teh musingkeun wae Pak Ustad. Maksud Ahmad mah tadi, aduh sugan teh Otoy ceuli teh geus cager tadi teh geuning nyaliwang keneh hari Otoy. Tadi Ahmad nyarios teh kieu toy.
Jakat teh beasna kudu nu alus, ulah nu butut, lain ku huut. Kan heuy teh huut Ahmad lain jukut. Saha nu rek prakun. Aduh, aing Ahmad itu jagat fitrah mensucikan badan, mensucikan diri. Prakun ku jukut Punten ustadnya geuling ieu abi ieu. Otoy orang gak apal, ieu teh huut lain jukut. Ngan ieu salah, ai fitrah mah ku beas nu alus, ulah nu butut lain ku huut, otoy lain. Ahmad, ya di bejaan ieu teh lain gunaila lain. Nu otoy serangan pribadi. Kieu Pak Ustadnya, ieu mah da si otoy mah nyaliwang wae. Ieu mah meureun aduh buka kumaha fitrahna. Ieu mah simpen we di dieu kanggo Pak Ustad beli aya itu non imuan entog hayam pasingkeun we da moal leres fitrah mah nya buut. Nya urang wartosan Ahmad, nya 100.000 sakilona ge. kabul Pak Ustadnya. Mangga tuh. Aduh. Mah itu 10.000 sakilona. Nya terus balik mau bener kan emang tuh mau senang Naon atuh? Ih, iya mau senang balik mau bener fitrah bebas harus mana langsung bete fitrah kita jualan bili kayak Ahmad. terus balik mau bener balik Si Otoy, nah, ada kata ngadon ku huut. Musingkeun si Otoy mah. balik mana aduh Ahmad itu. balik Atau itu tadi jab gobel yang Ustad. toy kurang geus era ku Ustad toy maneh sugan teh tadi teh ceuli teh sugan teh geus bener ye ceuli teh sugan teh teu maliwang keneh Ahmad, di bejaan huut lain jukut. ih tadi orang teh geus nyangka bener eta ceuli jeung Mang Dulo teh sugan teh aduh maneh nginci gue juga nu heueuh ka imah balik Kan cek Ahmad ge atuh huutan pengalusna teh otoy teh meuli huut ketan. Ahmad mah teu nyarioskeun huut otoy tadi teh otoy pami bade jakat fitrah kedah beas anu alus ulah kudu butut Astagfirullahaladzim. Ahmad, lain 6 kilo. Kela. Jika si Ahmad jeung si Oto itu nya. Geraraon aduh. 2,5 kilo teh huut teh. otoy lila-kalilaan ieu mah Ahmad bisa gering nang tuh ngomong jeung otoy mah aduh Si Ahmad. Ya. Ya. jeung main degungkeun aya otoy Jalan mah teu kudu diukur Ahmad. Moal aya tuntungan moal. saha nu rek ngukur jalan otoy ieu aduh kumaha Ahmad tadi ngomongnya ngajelaskeun kumaha nya celina maliwah mah ya betul Ahmad, Otoy, aduh, kita malah takbir. Ya pernah si wae. PRT punten PRT ieu PRT si otoy kita Salah atuh. kita di PRT musimkeun wae Naon itu ye jeung si Oto pernah si kieu. Aduh. nya PRT ieu teh abi teh tadi pusing ku si otoy PRT Sing kunaon madan tuh? kieu tadi teh abi teh kan kaburitan jakat fitrah teh tah kabeneran panggih jeung si otoy di warung es Mang Dulo nya tadi dinya teh abi teh ngajelaskeun ka si otoy teh PRT ya abi teh kieu oy da cek si emak oge cenah jakat fitrah mah saena ku beas kan beasna kudu nu alus butut beneres teh PRT nya ari pok si otoy grasukan teh bener celina teh PRT tang ngingki ka imah langsung ari pek nyanak naon sok nyanak kuut geura PRT Astagfirullahaladzim, Otoy. Yo, si Ahmad teh nitah Otoy teh mawa beas ke jakat fitrah anu halus ulah anu buntut. itu teh nyekeun PRT Aing aduh parah ieu mah. Teu RT teh si Ahmad piraku Otoy di jakat fitrah teh kujuput atuh. Ya, teh bat. Kan jeung aman kita hari teu bebejak Otoy teh jakat fitrah teh kuhuut. Karena Otoy teh meuli langsung liwat anu alus. namunnya PRT kumaha teu musimkeunana tuh Ya, karieu hari Oto ya tak ceuli di baheula aduh teu bulan puasa teu anak lalu takbir budak jeung budak we ih ete ka mana RT we kieu
Ya Pak RT balik ke mana ya teh? Kos iya mah jakat pitra sami Oh nggak bagi namanya mulang kita. mun namanya mulang Ini si RT jarang we kitu man. Lain jarang Pak RT ah jelaskan. ya tahu aku pikir nah geus ngabagikeun jakat pitra namanya mulang PRT teh Man, pinggirannya itu man, kau kata coba Allahu Akbar itu puasa terakhirnya, rek jarang man. ya ceuli sebab kurang dibanyak kucai kurang toy Setelah itu aman kadenge musrik CRT man. Musrik Mat, menyang ajarahan kebun awi itu CRT aduh. Musrik pisan man. Ya RT mah teu nyarioskeun bade jarah di kebon awi RT mah nyarioskeun. Tos bagi fitrah eta ceuli otoy hoyong di Banyur ku cai budak-budak teuing. Tah, begitu mah halus man. Mun di alus cenah Pak RT. Kasih kamar kayak biar teh. Apa itu kena halus? Nyotoy mah halus. Eta toy maneh musikeun pisan kita di musikeun teu jelas wae teu nyambung eta ngomong ceuli. kemana mending RT lain gak, RT Fitra. Apa RT bae lah isu lebaran musik. Nang Pak RT rek di kamar Pak RT. goreng koy aduh Bisa kering nang bang kemana Euy, ya? eta. Dok sia Kabur kan itu. Teh memang gitu toy lamun geus dieu kadon kabur. Ih, baheula mah aduh teh budak. Ih, abi oge lieur Pak RT. Si otoy teh di tadi teu isin kumaha Ustad mamawa huut. Ya, atuh bae jakat fitrah ku beas nu alus kieu Ya. moh Nama budaya. aduh. Mat euy, ieu Ya, mat. Pak RT kumaha Kalian nah. nya kumaha? Goreng hampura cek ka mereka amat. Merekan kita yang asli kata kota, alhamdulillah sini kata terus apa nak di mana ayana gitu. Oh, terus kepenak di mana Pak RT? Cara menang mawar gitu teh cuma diajak ke terminal gitu. Ya, balik ke mana itu Pak RT? Buka tak sudah cenah tahu orang-orang pada damel gitu. Pada damel? Jadi aku Oh. terus lah teman-teman menang betul. Oh. Jadi gitu. Ya, yang nama orang silih bubarkeun we Pak RT, abdi ge nyuntun ngapunten panginten kudu bade ulah. Kabumi da teh yang nganaon pesen da can beberes. Nya. Assalamualaikum Pak RT. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Kubang Bule TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hampura ya mah euy, apa yang sok musingkeun? Oh, mohon toy. Dihampura ke Pak RT toy aduh. Hampura Pak RT nya kayaknya. Ya siap. Masa hampura ya. Sok musingkeun itu ya. Sami-sami toy. Ulah-ulah bener toy nya. Kita mau acting. Kenal izin wa faidin ya. Toy. Hampura ya. Pasang teh. Nah nyamungnya ibu dah. Kan eta mah teh acting lamun kitu. Oh, Pak RT lainna naon aing ka batur geus ka Ahmad musing Ahmad itu. bener. Hampura pisan otoy mah sok musingkeun Ahmad ieu nya mah. Pak Ahmad dihampura engke deui mah eta ceuli rojok heula. Gelisnya Jadi lancar. Lancar gitu kita. lieur teh. Ya, matur makan ku beas. Otoy mah kunaon teh? Kuhun teh. Musingkeun deui nya. Aduh. Ya nama kieu we Pak RT padayana. Ayeuna teh pas hari raya Idul Fitri kasalahan urang anu di bulan-bulan kapungker mah urang silih bubar. Bisa. Tah ayeuna mah tah tak kuping takbiran mending ke masjid Takbiran euy. Ayo, takbiran ya. Ayo siap. Keheula euy. Kubang Bule TV. Maju, maju, maju. terus aing